Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-babur rabi'u wal isyruna fi fadilatil faqri. Al-babur rabi' wal isyrun fi fadilatil faqri. Bab ke-24 tentang fadilahna fakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-faqru azyanu 'alal mu'minin minal idharil hasani ala khaddil farasi. Al-faqru ari kefakiran, fakir miskin gitu ya. Fakir yang dibahas. Azyanu eta leuwih leuwih ginding. Leuwih ginding teh naon atuh leuwih alus gitu maksudnya. Alal mu'minina pikeun jalma-jalma mukmin minal izaril hasani tibatan tali anu alus ala khaddil farasi anu meulit kana pipina kuda. Rawahu Tabrani an Syadadi bani Aus wal Baihaqi an Sa'id bin Mas'ud bi isnadin dhaifin. Kalawan sanad anu dhaif. Bahwa kefakiran teh eta lebih alus menghiasi seorang mukmin tibatan tali anu ngahias murid kana kuda. Kuda kan sok alus-alusnya kana ieu teh halus. Mah pantas gitu nya. Yang jama mukmin melalui halus kena fakir gitu lah. Simpulanna. Walaupun di hadisna sanadna dhaif. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-faqru ari fakir syainun aibun wa qabhun. Aib jeung kagorengan. Aindan nas mungguh manusia wa zainun sareng papaes atau perhiasan indallahi mungguh Allah yaumal kiamati dina poe kiamat. Jadi kafakiran teh hari dihareupeun manusia mah dianggapna teh sebagai aib gitu nya jamaah anu fakir teh. Ya hina itulah. Goreng teh alus. Dan biasanya orang gitu nya lamun ka jamaah anu fakir teh. Siga anu hargaan we hareupeun jamaah mah jamaah fakir teh. Tapi tong salah. Kafakiran teh justru zainun indallah yaumal qiyamah. Harapan Gusti Allah mah justru alusna zaman fakir. Jadi alasanana aya li salamati sahibihi fid daraini. Karena salamatna jalma anu ngabogaan kafakiran di dunia jeung di akhirat. Jalma fakir mah da hisaban lagi ngan saeutik gitu. Yang fakir mah maloba anu dihisab. Tapi ya dia non rawahu ad-Dailami an Anasin wa isnaduhu dhaif. Oh, pilih.
Parantos ngaruwayatkeun Ad-Dailami katampi ti Anas sareng sadudna dhaif. Wa fil khabar sandina hiji khabar mah akhirul anbiya'i dukhulan al jannata ari pang akhir-akhir ti karangan para nabi naonana dukhulan lebetna al jannata kana surga Sulaiman bin Daud alaihi wasallam nyaeta Nabi Sulaiman bin Daud Nabi Daud alaihi wasallam ti kalangan para nabi engke nu bakal terakhir lebet kana surga teh nyaeta Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kan raja anu kaya saking ku kayana gitu kan ngarasa awalna Nabi Sulaiman teh nyanggupan pikeun maraban nguruskeun makhluk nah gitu. Nah, pernah kan dina hikayatna gitu dicaritakeun Nabi Sulaiman teh minta izin ka Gusti Allah hayang nyedekahan maraban kasasatuan anu aya di lautnya saja. Ternyata kusakali maraban ge teu bagi sadaya gitu ku kekayaan Nabi Sulaiman. Jadinya kan aya iktibar jeung urang bahwa sakumaha kayana jelema mah kitu nya sakumaha kayana jelema mah anggar moal bisa ngukuran kana kekayaanna zat anu maha kaya gitu. Sementara Allah ngarizkian nguruskeun pangabutuh sadaya makhlukna baik manusia sato segala rupa makhluk nanti dijamin ku Allah teu mimiti diciptakeun alam dunia sampai ke kiamat teu kabayang sakumaha tah maha kaya na Gusti Allah. Naon li makan di malakihi wa akhiru ashabi sareng pangakhirna sahabat kuring naonana dukhulan lebatna al jannata kana surga sareng ari ti kalangan sahabat kuring anu paling pandeuri lebet kana surga teh Abdurrahman bin Auf nyaeta Abdurrahman bin Auf li ajli ginahu karena saking kayana Abdurrahman bin Auf padahal anjeunna nama kan sama teu kiangan gitu gaduh kakayaan anu melimpah teh bahkan disedekahkeun tapi justru ku sedekah kalah nambahan deui kakayaanana itu loba pisan kakayaanana sehingga ke di akhirat ge ti kalangan para sahabat anu bakal papandeuna asup kana sawarga teh nyata sahabat Abdurrahman bin Auf saking kuloba hartana itu saking kayana. Jadi semakin banyak harta anu kurang dipimilik di alam dunia semakin lama orang ngalewatan hisaban. Tapi ke jamaah anu fakir mah kata rereh mah hanana mah dihisab da teu aya kekayaanana. Wa qala sallallahu alaihi wasallam hubbul fuqara'i min akhlaqil anbiya wa bughdul fuqara'i min akhlaqil fara'inati. Hubbul fuqara'i ari mika cinta na ka para fuqara jalma falakir mika cinta na ka para fakir min akhlaqil anbiya'i eta sebagian tina akhlak-akhlakna para nabi. Lamun sebagian akhlak ti para nabi berarti kudu dicontoh ku urang bahwa urang kudu mencintai ka orang-orang fakir. Wa bughdul fuqara sareng ari mika bencina ka fuqara teh min akhlaqil fara'inati eta tina akhlak-akhlakna Fir'aun. Ya kali terus fara'inatinya ae al-atah wa huwa bi fathil fa macana teh wa dipatahkeun fa jeung rona faro wa kasril ain wa fara'i jam'un fir'aun jam'u fir'aun eta teh bentuk jamakna tina Fir'aun fal fara'ina salasun Fir'aun teh kan aya 3
Fir'aun al-Khalil wa ismuhu Sanan. Sinan Sanan betul. Tilu urang hitungan urang disebut teh Fir'aun ya berama aya tilu macam gitu. Wa Fir'aun Yusuf, Fir'aun anu keur di zamanan Yusuf mah ismuhu Ar-Rayyan Ibnul Walid. Wa Fir'aun Musa sareng ari Fir'aun anu zaman Nabi Musa mah ismuhu Al-Walid bin Mas'ud Mas'udnya. Kaza fil misbah sakumaha anu aya dina kitab misbah. Anu populer di urang mah kitu nya biasana urang apa lamun ka Fir'aun teh nyaeta raja anu keur di zamanan Nabi Musa teh ya. Eta jadi lamun ditinggali mah Fir'aun teh eta hiji sifat sebenarnya sifat Fir'aun teh sifat yang jadi akhirnya mah ku sababaraha generasi ge tetep eta nu pakena teh namana teh Fir'aun. Fir'aun teh bukan nama seseorang berarti gitu mah. Hanya sebagai sifat karakter ti raja-raja. Karakterna sarua bae gitu nya. Aya nu ti zaman naon Fir'aun al-Khalil ismuhu Sanan. Terus Fir'aun Yusuf nyaeta Harun ar-Rayyan, terus Fir'aun anu zaman Nabi Musa nama-nama Walid bin Musa. Karakternya sami sadaya itu Fir'aun menganggap dirinya sebagai Tuhan. Idhab ila Fir'aun kita kan di Al-Qur'an itu yang zaman Nabi Musa itu makanya idhab ila Fir'aun innahu tagha. Wa qala sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in miftahun wa miftahul jannati hubbul masakini wal fuqara'i lisabrihim hum julasa'ullahi ta'ala yaumal qiyamah. Likulli syai'in pikeun setiap sesuatu miftahun. Likulli syai'in eta pikeun setiap sesuatu miftahun ari non miftah kunci alat untuk membuka miftah teh isim alat tina fatahah. Wa miftahul jannah sareng ari kuncina surga hubbul masakin. Hubbul masakinanya eta cinta ka orang-orang miskin wal fuqara sareng ka jama-jama fakir. Dasarna urang mika cinta ka jalma miskin jeung ka jalma fakir teh li sabrihim karena kesabaranana maranehanana. Kasabaran jalma miskin jeung jalma fakir. Berarti lamun jalma fakir miskin anu aral bae mah henteu matak jadi kunci pi surgaeun kitu mah. Bahkan hum ari maranehanana nyata jalma anu masakin jeung fuqara teh julasaullahi ta'ala eta ririungan calik sareng Allah ta'ala yaumal kiamati dina poe kiamat. Rawahu Abu Bakrin ibni Li'alin an Umar bin Khattab wa qala Yahya bin Mu'adz nyarios Yahya bin Mu'adz hubbukal fuqara'a min akhlaqil mursalin. Hubbuka ari cintana anjeun al fuqara'a ka jalma-jalma fakir min akhlaqil mursalina eta di antara akhlak-akhlakna para nabi.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala yuhibbu 'abdahul mu'mina al-faqira al-muta'affifa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa Allah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala sanyana ari Allah ta'ala teh yuhibbu eta mikarsep abdahu ka hambana al mu'mina anu mukmin al faqira anu fakir al muta'affifa fakirna ge fakirna anu muta'affif muta'affif teh aya al mutakifa anil haram anu ngaraksa tina paharaman-paharaman wasual sareng tina mengemis minan nas di manusia. Jadi anu dipika cinta ku Gusti Allah teh jalma fakirna teh kahiji jalma fakir anu mukmin, fakir anu henteu mukmin mah henteu dipika cinta berarti. Terus fakir mukmin ge anu ngajaga ngariksa tina kaharaman-kaharaman. Sareng fakirna oge henteu tara sok punta-penta. Misalnya urang kan rata-rata gitu jalma fakir teh sok identikna teh kaituna pasti barang penta gitu. Jadi pengemis kan gitu. Anu pikaresep ku Gusti Allah mah eta anu fakir, mukmin fakir tapi bisa muta'affif anil haram gitu. Tinu haram barang haram teh kan dijaga jeung tara punta-penta. Da hina kitu nya lamun jalma mukmin anu sok punta-penta teh hina. Abal iyali kade nyambungannya abal iyali ay sohibal iyali anu ngagaduhan anak istri. Jadi innallaha ta'ala yuhibbu abdahul mu'minal faqiral muta'affifa abal iyali. Allah mika cinta ka hambana anu mukmin, fakir, muta'affif jeung ngagaduhan anak istri. Jadi engke bisi urang geus rumah tangga ku Allah dikersakeun urang termasuk jalma nu fakir, asal urang sabar dina nandanganana insyaallah eta urang termasuk golongan anu dipikaresep ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-faqru amanatun. Ari kafakiran teh amanah. Amanah anu dipasikeun ku Gusti Allah. Faman katamahu sing sajalma anu munikeun atawa nyumputkeun kana kafakiran kana bukti itu munikeun kafakiran teh ibadatun eta sebagai ibadah. Jadi lamun jalma anu dikersakeun ku Gusti Allah na jadi jalma fakir tapi kafakiran teh henteu ditampakeun kitu nya. Kumaha teh ditutup-tutupkeun hareupeun batur mah kitu nya. Siga jalma anu mampu we lah urang teh. Teu siga di urang kitu nya, di urang jalma mampu ge hareupeun batur teh pura-pura teu boga we. Siga ayeuna teu loba bantuan ti itu ti dieu, engko mah teh mampu teu kabagi bantuan kan ambak-ambakan itu kabagi cenah ge oh mah mampu kitu nya. Kuna lamun teu kabagi bantuan teh kuduna mah atoh. Mata teu kabagi ge berarti ku Gusti Allah urang dianggapna
lain jama fakir lain bereangeun gitu kuduna atau ulah kalah amuk-amukan tadi dia lamun fakir manehna bisa nyumputkeun kafakiranana maka eta jadi ibadah salila manehna nandangan kafakiran eta lamun salila hirupna jadi jama fakir bae berarti ibadah terus-terusan ku kafakiran eta urang jama fakir sok menta-menta bari bebeja can emam cenah gitu can emam teh sabaraha poe gitu nya tapi jag-jag keneh eta teh leureumpangan kan menta ka tiap imah gitu oh kabayang wadulna teh nya nya can dahar sabura poe kuat keneh leumpang teu dahar sapoe ge geus norolok urang mah tuur teh geus teu kuat urang nyata manehna mah jadi fakirna teh kalah hayang mengharapkan iba belas kasihan ti makhluk gitu moal jadi ibadah lamun kitu mah wa man baha bihi faqad qallada ikhwanahul muslimin wa man sareng sajalma baha bihi wa baha ai adharuhu jalma anu menampakan kana kefakiranana yang tadi mah nyamunikeun nyumputkeun ayeuna mah nu menampakan kana kafakiranna faqad qallada ikhwanahul muslimin maka nyata parantos meredih teh naon meminta belas kasihan gitu mengharap belas kasihan ikhwanahu ka dulur-dulurna al muslimina anu muslim Waqala sallallahu alaihi wasallam tuba lil fuqara'i wa du'afa'i min ummati tuba ari kabagjaan tuba ari kabagjaan al jannah sawarga kabagjaan anu hakikat kan sawarga ari kabagian di dunia mah can termasuk kana kebagian anu hakiki gitu. Lil fuqara'i eta pikeun jalma-jalma fakir wa du'afa'i sareng jalma-jalma lemah min ummati ti golongan umat kuring jadi saur Kanjeng Nabi teh hakikat nama sawarga teh kabagjaan eta diperuntukkeun jeung jalma nu fakir jeung jalma nu lemah dicawiskeunana teh geus we pokona jalma fakir jeung jalma nu lemah di alam dunia mah kitu cawisanana engke sawarga ti Gusti Allah tulisanana waqala sallallahu alaihi wasallam al faqru karamatun min karomatillahi al faqru ari kafakiran karomatun eta karomah kemuliaan min karomatillahi di antara sebagian kemuliaan Allah wa qala sallallahu alaihi wasallam fadlul fakiri alal ghaniyyi kafadli ala jami'i khalqillahi ta'ala kafadli fadlul fakir ari kautamaanna jalma anu fakir alal ghaniyyi atas jalma-jalma anu kaya ngabanding ke jalma fakir yang jalma kaya itu kafadli eta seperti keutamaan kuring saur Kanjeng Nabi teh
ala jami'i khalqillahi ta'ala atas sadaya makhlukna Allah ta'ala. Kan Kanjeng Nabi teh makhluk pamuliana dibandingkeun sadaya makhluk-makhlukna gitu kan. Ta jama fakir ge siga kitu, jama fakir teh dibandingkeun jeung jama kaya teh ibaratna saperti kamuliaan Kanjeng Nabi, kautamaan Kanjeng Nabi dibandingkeun jeung sadaya makhlukna. Jadi mulia pisan, leuwih mulia keneh jalma anu fakir tibatan jalma anu kaya. Walaupun dia kayana teu dirinci dinya kayanan kumaha. Pokona jalma anu kaya jeung nu fakir alusan ka jalma fakir di hareupeun Gusti Allah. Maka di dia warawaan aliyin karramallahu wajhah diriwayatkeun ti Sayyidina Ali karramallahu wajhah, mudah-mudahan Allah ngamuliakeun ka anjeunna. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ahabbul ibadi ari pang dipika cintana hamba atau makhluk teh ilallahi ka Allah taala al faqiru eta anu fakir al qani'u anu qanaah bi rizqihi ku rizqina. Qanaah al qani tambahna ya nama al qani anu qanaah. Ari tadi mah muta'affifnya muta'affif anil haram nama qanaah. Ain qanaah nu kumaha? Apa qanaah? Qanaah apa po? Nah, qanaah mah jadi narimakeun lah gampangna narimakeun jamaah. Fakir bari narimakeun birizkihi ku rizkina ku pemberianna ti Gusti Allah. Geus we nampi itunya rek gede rek leutik disyukuri itunya. Ar-radi anu ridho anillahi taala ti Gusti Allah taala. Eta jama fakir anu naon ka itu anu qanaah jeung ridho tina naon we anu pasikeun ti Gusti Allah taala. Eta ahabul ibad. Pika cintana hamba teh nu kitu. Jadi jeung nu kitu mah engkena kunaon dipika cinta teh sabab manehna geus teu ningal teh kana naon teu ningali di naon anu dipasikeun ku Gusti Allah. Tapi bakal katinggalna teh saha anu masihkeun ka manehanana itu nya. Akhirnya timbul rasa syukur gitu nya. Lamun urang patokanna ningali kana naon anu dipasikeunna mah mun dipasikeun saeutik kegeremet meureun nya lamun pasihan loba nya meureun aya gitu syukurna alhamdulillah meunang geuning ayeuna wae itu nya. Tapi giliran lamun mebeunangana saeutik mun geremet ge rek aya meunang dengan saeutik nya ge. Masa tahu-tahu usaha teh mah cenah kieu bae. Meunang teh mun geus teu cukup pisan cukup ngan jeung dahar wungkul kan gitu akhirnya teh syukuran. Tapi kan tajam anu sok syukuran mah geus moal ningali di kana naon anu dipasihan ku Gusti Allah nah. Tapi ningali kana saha anu masihan kana rezeki eta. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la syai'a yu'tihillahu mislal faqri. La syai'a teu aya sesuatu pun meureun nya. Yu'tihi anu masihan kana itu syai' mislal fakri saumpama kafakiran. Tadi tungtungna ya bisa dijieun kesimpulan di tungtungna wa qala sallallahu alaihi wasallam la ahadun afdalu minal fakir idza kana radiyan. La ahadun teu aya saurang oge afdalu minal fakir anu leuwih afdol tibatan jalma fakir idza kana radiyan di mana-mana bukti itu ahad teh radiyan eta ridho. Kuncina eta karidoanana gitu.
Babul khamisu wal isruna fi fadilatin nikahi. Bab anu ka 25 dina fadilahna nikah. Nah, pemanasan pada. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tazwiju barakatun wal waladu rahmatun fa akrimu auladakum fa inna karamatal auladi ibadatun. Saur Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tazwiju at-tazwij nikah gitu. Ari pernikahan teh barokatun eta keberkahan. Penuh ku keberkahan. Pernikahan dina pernikahan teh penuh ku keberkahan. Jeung moal kapanggih keberkahan eta iwal ti jalma anu nararikah gitu. Keberkahan eta moal kapanggihan salian ti jalma anu nikah. Lain kawin. Wal waladu sareng ari putra atawa anak teh rahmatun eta rahmat. Kusabab anak teh ya anak hasil tina pernikahannya. Dan anak hasil tina perselingkuhan atau hasil tina perzinahan dia anakna anu anak hasil tina pernikahan matakna dia rahmatun. Namun anak hasil tina perzinahan eta mah adabun. Da buktina sok disumput-sumputkeun jarang ayeuna budak anu tina bobogohan boga anak diiburkeun tina telah lahir anak pertama tina hasil bobogohan aya mah disumput-sumputkeun saking kunaon kan jadi aib kan gitu mah sabab teu halal teh awalna nyieunna teu halal gitu mah lamun nyieunna halal mah jadi rahmat ta budak teh kusawa budak nu hasil tina pernikahan teh sebagai rahmat pa akrimu maka kudu ngamuliakeun aranjeun auladakum ka anak-anak aranjeun. Fa inna karamatal auladi dasanya nyana ari ngamuliakeun ka pala putra teh ibadatun eta sebagai ibadah hiji ibadah bernilai ibadah matak dina rumah tangga mah lamun geus rumah tangga sagala rupana jadi ibadah kabeh geus rumah tangga lamun anu tadina dina samemeh rumah tangga mah eta teh bisa mubah bahkan bisa jadi haram geus rumah tangga mah jadi halal bahkan jadi ibadah gitu geus rumah tangga mah keur memeh karawin mah memeh rumah tangga urang pacekel-cekel leungeun pa usap-usap buuk gitunya haram dosa tapi lamun geus nikah gitunya eta jadi ibadah gitu teh justru tibalik lamun geus rumah tangga mah gitunya geus rumah tangga urang teu ngalakukeun kitu karena bisa jadi dosa itu bisa jadi dosa urang geus rumah tangga boga istri urangna diculkeun tara ditowel-towel acan dosa berarti teu dinafkahan gitu teh nya nafkah lahir nafkah batin kan gitu ya nafkah teh kan nafkah batiniah kan teh nafkah lahiriah termasuk kan termasuk mukarar itu lagi eta kan jadi ibadah tapi lamun can rumah tangga maka jadi dosa itu geus rumah tangga okay. Wah dipraktekeun keur bobogohan sok salah kaprah mah. Mulai latihan cenah ge keur bobogohan kene latihan siga anu manggilna oge geus ayah ibu atuh manggilna teh. Umi abi panggilanna teh. Sampaikeun kana dina naon naonna teh geus siga salaki jeung pamajikan we. Latihan cenah ke geus rumah tangga. Heueuh lamun jadi kawinna ka dinya lamun hanteu dosa we mah aya mah itu. Termasuk ngamuliakeun ka anak-anakna gitu. Ulah ditelantarkeun. Kan teu saeutik kitu nya anu rumah tangga teh sigana teh terbebani lamun boga anak teh. Bahkan geus kawin teh ageh di KB
moal waka nyieun anak tuh moal ka nyieun anak sugana kumaha cek urang keur nyieun anak teh untuk kumaha cek urang nyieun anak teh kade di setiap jalma anu rumah tangga bakal boga anak henteu di setiap jalma anu ngalakukeun jima saatnya bersenggama bakal langsung jadi anak henteu terjadi anak mah eta mah kumaha cek Gusti Allah nah gitu kanyataanna kitu geus rumah tangga lalila aya we anu can gaduh keneh anak kan aya bahkan sampaikan ke akhir hayatna teu gaduh anak aya kan gitu mata di dieu teh rahmatun lamun anu misalkeun dikersakeun ke Gusti Allah geus rumah tangga gaduh anak teh eta jadi rahmat lamun tos gaduh muliakeun anak urang muliakeun ulah ditelantarkeun teu saeutik kan kitu nya orang tua anu menelantarkan anakna jadi urus budakna teh ari nyieunna semangat gitu nyieunna rajin giliran geus jadi budak embung ngurusna kan eta kurang ajar urang nyieunna bae diculkeun budak teh aduh geus pikarunya budak teh budak loba teu ka urus baju geus barelel leho geus ngararambai budak teh aduh teh budak saha budak si Padli kang si Padli na HS bae si Padli lagi cenah aduh ulah disarwakeun ke geus rumah tangga ulah sarwakeun urang keur leng Waqala alaihi salatu wassalam an-nikahu sunnati faman rogiba an sunnati falaisa minni. Sering nyabutan hadis ieu mah nya. An-nikahu ari nikah teh sunnati eta sunnah kuring. Ae tariqati eta jalan kuring. Faman rogiba dikasrilgin macan tanya rogiba paman sangka sahajal mah rogiba ngan hareupna aya an rogibaan artina teh henteu benci lah rogibaan beda jeung rogiba fi lamun rogiba fi resep gitu. Paman maka sahajal mah rogiba anu ngabenci an sunnati tina sunnat kuring Aiman lam yarud duha jalma anu untuk ngalaksanakeun kana itu pasunatan falaisa minni maka sanes di golongan kuring gitu. Sanes di umat kuring aya falaisa ala manhaj sanes di manhaj kuring jadi sunnah Kanjeng Nabi anu kudu diturutan ku urang minimal aya kahayang urang hayang mengikuti sunnah Nabi we lah heula kitu ayeuna mah we tong kapikiran tong sakajin teu kawin-kawin ge ulah kudu aya kahayang kawin nya kudu aya ada urusan kawin irah-irah mas kumaha engke gitu sunnah pangindah-indahna dina rumah tangga itu ibadah ngan kahade gitu nya kahade paling ke lamun bisi ya aya geus karawin niatna kade tah kan ari kawin teh akad mah ngan sakali kan di awal bungkul ngan sekali-kalina di awal tapi perjalanan mah sandang-endang gitu kan mata pas sameme akad kahade pupujeuh niat urang beberes dina hate urang tujuan orang rumah tanggana terek naon gitu nya kudu urang diberesan pas ke awal sampai akad teh ulah sampai terbersih pas rek akad teh tujuanna hanya untuk memuaskan nafsu syahwat unggul ulah gitu nya lamun misalkan hanya untuk memuaskan nafsu syahwat gitu nya engke hal-hal lainna dina rumah tangga teh bakal terabaikan ku urang teh geus teu kapikiran penting mah urang aya kahayang kacumponan we geus mau mikiran pamajikan urang kudu dinafkahan, mau mikiran ke anak urang kudu diurus kan lamun anu niat rumah tanggana ngan saukur jang ngahalalkeun hawa nafsu wungkul. Walaupun eta salah satu tujuan tina pernikahan gitu nya. Tapi aya hal anu leuwih utama naon dia tujuan rumah tangga teh. Nyaeta kahiji tadi ngalaksanakeun sunnah Kanjeng Nabi, kadua nyampurnakeun ibadah urang tujuanana. Ibadah kan lebih umum ibadah pokoknya segala rupa bentuk ibadah rumah tangga teh jadi sempurna ibadah urang
Bebeujeuh kadenya inget-inget ke pas rek akad teh. Jadi mun geus dapalkeun kitunya lapad ieu na teh akad nikahna. Baik ku bahasa Sunda, ku bahasa Indonesia, ku bahasa Arab geus hafal geus lancar niatna ka hade tah. Sama me urang kobil tuh atau sama urang nyebutkeun saya terima teh. Niatna mangka bener heula niatna. Niat urang teh ngikuti ka Kanjeng Nabi gitu ngikuti sunnah Kanjeng Nabi jeung urang tujuan teh nyampurnakeun ibadah urang. Da mah bisa diulangi deui kayak geus rumah tangga teh urang hayang akad deui gitu digaplok ku pamajikan urang teh akad jeung saha nya akad ka pamajikan sorangan. Oh akad jeung saha jeung batur jeung wane cenah jeung latihan hungkul akadna. Nu nyaana mah cenah aya 3 deui jeung si Fadil teh cenah teh nya kabehna tidak aya 4. Ka hiji latihan, nu kadua praktek. Nu katilu muatkeun, nu kaopat cenah mengikuti sunnah deui bae cenah jadi 4 hiji cenah. Di awal. Emang kan tujuanna kita rumah tangga di antara tujuan rumah tangga teh jang meredam hawa nafsu urang, meredam jeung nyalurkeun lah. Ngan kadina hadisna kitu lamun kira-kira orang geus mampu mah sok geura rumah tangga, ngan lamun can mampu urang teh itunya, maka ku puasa kan kadinya itunya. Kumaha dina hadisna teh ya masyarus sabab manis tato amin kumul baat pal yatajawaz lamun geus mampu makana rumah tangga pal yatajawaz geura ge rumah tangga lamun misalkan teu mampu kumaha kitu pas siang maka urang ngalaksanakeun puasa ku puasa urang bisa nahan kana hawa nafsu termasuk nahan kana hawa nafsuna parji urang gitu parji urang teh ditahan. Ulah padu bae maneh mah parji hiji-hijina padu bae dimanfaatkeun ayeuna teh. Ulah waka dipake ayeuna mah kitu. Pakenan ke ka pamajikan urang. Wa qala alaihi salatu wasalam al-harairu sholahul baiti. Al-harairu jam'u hurrah. Bentuk jamakna tina hurrah. Hurrah teh merdekanya. Al-harairu ari wanita anu merdeka sholahul baiti eta jadi kaberesan di rompok awe anu merdeka anu dinikah ku urang teh eta bakal jadi mereskeun rompok urang dan jadi pembantu maksudnya di rompoknya jadi tarenang gitu nya. Wal imahu sareng ari amat teh budak pasadul bait eta jadi sabalikna tina sholah berarti pasadul baiti mafsadat naon sih mafsadat teh berarti ai malapetaka teh mah bisi ieu nya kapasadan dirompok gitu dirompok urang lamun tadi nu merdeka mah sholah jadi beres gitu nya urusan di rumah tangga teh lamun anu amat mah justru kalah nimbulkeun masalah nu sejen gitu. Wa qala alaihi salatu wasalam man arada an yalqallaha an yalqonya laqiya yalqi an yalqiyallaha gitu macamnya. Man arada sing sajalma anu ngamaksud anu hayang an yalqiyallaha yen papanggih jeung Allah tahiron mutahhiron bari dina kaayaan suci tur bersih itunya suci tur nyucikeun suci tur bersih suci tur bersihkeun mutahhir ay minal adnasil maknawiyah tina pirang-pirang dosa secara maknawi tah sing saja manu engke palain papendak jeung Gusti Allah dina kaayaan suci mah paliyata jawwaj al haraira
Falyatajawaz maka pek geura nalika al-haraira kanu merdeka ka awewe-awe merdeka. Jadi dia menurut Anas bin Malik wa makna toharoh di dieu teh wa makna toharotuhuna as-salamah minal asam, salamet tina dosa. Al muta'allaqatu bil furuj anu aya kaitanana jeung farji. Jadi kunikah orang bakal terhindar tina dosa-dosa farji. Kan ari farji teh sok mawa kahayang lain si farji teh bogaan aya kahayangan kitu teh. Kunikah teh kahayang-kahayangna teh tersalurkan tah ku cara sia kitu ke urang lamun papanggih jeung Gusti Allah teh dina kayaan suci tina dosa-dosa farji eta gitu. Lamun teh dikawinkeun mah kena kan kalah jinah bae meureun. Urang mah tara jinah jeung batur mah tapi jinahna jeung leungeun sarua be jinah. Nah, eta sarua be jinah. Sarua jinah sarua dosa ade. Ulah aya anggapan teu jinah nu kitu jinah teh lain jima be jeung batur kitu nya. Termasuk nu kitu ge eta jinah keneh. Kumaha lamun ku pamajikan urang? Lamun ku pamajikan urang mah teu naon eta menjadi ibadah. Kumaha lamun ku kaboga urang? Dosa atuh maneh wae kaboga urang ge. Ulah maneh dibikin ka kaboga ulah, dikeunna ke ka pamajikan. Urang aja. Urang mah teu ku sorangan ku kaboga urang, sarua bae kitu dosa kaboga. Sipan. Wa qala alaihi salatu wassalam yaltamisu ar-rizqa bin nikah. Yaltamisu kudu milari aranjeun ar-rizqa ku rizki bin nikahi ku cara nikah. Jadi neangan rezekina teh ku cara urang kawin. Bisi ayeuna urang geus usia dewasa tapi urang rezeki urang seret bae cobaan jurus terakhir kawin gitu. Atuh urang kan teu bojo geus kawin gitu. Ay atazawuj fa innahu janibun lil barakah. Jaro lirizki jika sholahatin niatna eta lamun bener niat nama kita bakal ngalirkeun rezeki justru gitu nya ku nikah teh. Jadi ku cara urang nikah teh salah sahiji cara supaya ngababarikeun rezeki urang teh kitu. Ulah tibalik urang sok kadang mikirna kitu urang teu boga naon rek kumaha ke lamun geus boga pamajikan ulah dibarikeun kitu. Justru sugan ke lamun geus rumah tangga mah rezekina leuwih babari kitu nya. Geus rumah tangga teh mawa rezekina masing-masing. Wa qala alaihi salatu wassalam man tazawwaja faqad u'tiya nisfal ibadah. Ibadah ngawejaan nih. Kamana? Anu ninggal. Oh. Mimih nasirian ya. Mimih nasirian. Judung. Oh, iya. Baca dia kan teh. Si Rian. Dik rek di ieu kan ayeuna berarti salat kana? No, entak. Ya. Ya. Sok urang anggeuskeun di bab ieu. Man tazawwaja sing sajalma tazawwaja anu nikah
Faqad u'tiya maka nyata parantos dipasihan nisfal ibadah setengahnya ibadah. Ku rumah tangga teh setengah urusan ibadah beunang ku urang gitu nya. Beunang setengah ku ibadah. Walaupun ieu sebutna naon tah. Oh Abu Ya'la an Anas Ibnu Malik wa hada hadisun matruk. Hadis matruk teh termasuk dina bagian hadis-hadis anu dhaif ditinggalkeun matruk teh. Wa qala alaihi salatu wasalam syirarukum azabukum. Syirarukum ari panggorengna arajen azabukum eta anu teu boga pamajikan. Jadi di antara anjeun anu termasuk jalma anu garoreng teh lain nu beungeutna goreng bae gitu. Tapi anu teu gaduh pamajikan. Anu bisa jadi beungeut ngagoreng jadi nanti teu boga pamajikan. Geus goreng teu boga pamajikan berarti eta mah dua hiji tah lainna. Ini saur Kanjeng Nabi kitu nya anu termasuk jalma anu garoreng di antara arajeun teh nyaeta jalma-jalma anu teu gaduh pamajikan gitu. Ya rawahu Abu Ya'la wa Tabrani wa Ibnu Adi an Abi Hurairah. Ya sugan teh anggeus hadisna ya keneh nya sok dikeun atuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sararukum sarua sieun tadinya ari pang gorengna aranjeun teh azabukum eta anu teu boga pamajikan. Wa aradilu mautakum sareng ari anu hina maut di antara aranjeun teh azabakum eta anu maut teh henteu gaduh pamajikan. Aruh mautna jomblo keneh. Wa qala alaihi salatu wasalam syararukum azabukum sarwa rakaatani ari 2 rakaat min mutaahhilin ay mutakhidhi ahlan ay zaujatin 2 rakaatna ti jalma anu ngagaduhan istri itunya khairun min sab'ina rakaatan eta leuwih hade tibatan sab'ina rakaat. Sab'in sebenarnya 70 rakaat min ghairi mutaahhilin tibatan anu teu ngagaduhan istri. Wa qala alaihi salatu wasalam eta di antara ieu nya di antara kaberkahan rumah tangga teh termasuk na ibadah ge meunangkeun ganjaranna anu lipat-lipatkeun kitu nya. Di mana kaberkahan eta teu bisa dimeunangkeun ku jalma anu can gaduh istri gitu can rumah tangga. Ma at'amta zaujataka wa huwa laka shadaqatun. Terakhir ieu ma at'amta ma perkara at'amta anu non at'ama tina to'am masihan tuang anjeun zaujataka ka istri anjeun bahwa maka ari itu at'amta zaujatah teh laka eta pikeun anjeun shadaqatun eta sedekah. Jadi kena jadi sedekah gitu namun orang ieu teh masihan teh. Bahkan sedekahna jadi wajibnya ari ka istrina mah. Wajib dinafkahan ku urang.
Jadi kayak rumah tangga mah paling utama ku urang di pasien teh nyaeta istri urang heula. Istri urang heula heulakeun mun boga duit 100.000 pamajikan heula nu dibereuna. Ulah babaturan heula, bedakeun keur jeung urang keur ngora keneh, keur ngora mah urang gajihan gitu traktir babaturan, oge traktir. Geus rumah tangga mah ulah traktir heula babaturan, pamajikan heula. Kumaha geus gaduh anak kitu nya, anak heula jajan. Ke aya sesana karek jeung babaturan. Ulah tibalik kadeng kieu nya. Kamu istilah rumah tangga mah keluarga urang heulakeun. Eta sabab aya di naungan urang anu wajib urang dinafkahi. Istri, anak kitu nya. Wajib urang dinafkahi. Aya keneh lebih dina rezeki urang eta karek. Kanu lingkaran aya di luar keluarga urang. Orang-orang terdekat urang, orang tua urang kitu nya. Dulur-dulur urang, tetangga-tetangga urang, babaturan-babaturan urang gitu. Eta ge lamun aya leuwihna, lamun teu aya leuwihna mah geus kaje. Atuh urang kena sok disebut jama pelit nya kajen teuing disebut jama pelit ku jama mah kitu nya. Nu penting mah urang geus ngalaksanakeun kana kawajiban. Jadi geus rumah tangga mah prioritas urang teh nyaeta keluarga urang heula. Aya lebih karek kaluar ti keluarga urang. Tos lah sakitu bae Allah.